Cik, kunaon ieu? Cik. Kunaon? Kunaon ieu teh? Cik. Kesurupan. Alah, kecapean. Wah. Dah, ya. Kunaon cenah ieu kunaon cik pangkal cik. Cik kunaon? Ya. Bapak ieu kunaon cenah Pak? Terusna Pak. Cik pangdaoskeun bapak ieu kunaon cenah aduh. Abi jadi bingung kieu. Kunaon? Aduh. Cik, kurang cek dulu. Taruh salah tuh eta kunaon? Kunaon? Apa? Kunaon dia? Aduh, astagfirullahaladzim. Kemarin itu ayah Bapak RW. Ayah Bapak RW. Pak Haji Kohar itu. Tuh. Kunaon dia? Kecapean? Yang dijawab kesurupan aja. Sedih. Daruhan di mana ya ini cik? Terus parah ya loh. Iya, karuhun ya ayah. Di mana ya? Ayah kekerjetan kunaonnya? Cik, mah bang sampai tema layong naon saya tanya. Udah. Ada nama kali itu. Aduh, karena aku udah bilang kali itu. Wah, semanjang dewa ya. Pak Haji, kumaha ya Pak Haji, aduh. Pakai kumaha ya Pak Haji. Kalau tahu Pak Haji tuh kudu Pak Haji mau yang cai itu yang cai bunga atau yang cai kopi gitu. Yang hijau. Mak, kunaon mak? Ibu hajat aya ka panggung. Aduh, celaka ya. Lamun teh ka panggung kumaha? Ibu hajat aya ka panggung. Ibu hajat ka panggung. Saumpama teh ka dieu kumaha? Kudu. Aduh, ieu mah Bu Hajat wayahna ieu urang ka panggung ieu mah. Parah kumaha parah ieu? Sudah dilaksanakan demonya tuh. Aduh, aturan ka Ibu Hajat di sareng Bapak Hajat, ieu mah bawa itu naik ke panggung mah beres-beres ieu jika naya. Aduh, ieu kumaha ieu? Ieu karena di mana ieu? Ayang ieu. Di mana ya? Ieu. Di mana Cobi? Bicara di dia, naon di dia, Aduh. Berbicara. Saha teh sedih teh ya? Aku ditanya, dihajar nyahoan. Aduh. Si Made. Kumaha ieu? Ngalanongana kumaha ieu? Yang tahan pura kali ya Bapak. Aduh. Bapak Hajat. Aya gitu Bapak Hajat. Aduh, kelas bobo sana rugi ieu mah. Eyang, Mudah mau dicagerkeun mun baca tahu kali ya. Kudu tanggung jawab. diwakilannya. Usaha mung langsung Diwakilan ke BRT nya. Bom. Wah tarik. Usaha tuh. Hajat. Pak Hajat. Halo, ayah wajat, ayah wajat. Tah ayah gede, ayah wajat, ayah mana? Ayah mana? Iya. Lah, gua aja.
aja mah mau pamit ngajak naik kok mau damang-damang keluar aja kok aduh bukan pisan Bu Haji bukan Bu Haji itu iya ini dari Baca sawan hati nyawer. kita jangan yang dulu kenapa ya Bu Haji ya mah Nggak balik dari. bahaya ya mah bisa di sawah mah kumaha nah ini mah parah parah saya Bu Haji nah Alhamdulillah. Mak cager mak, di pere mak. jagur mah jagur Kuat mau kasurupan dia mah. Kuat. Ini penting. Aduh, belum bisa Bu Haji. Aduh, upah kita ya Bu Haji mau sehat ya kita sembuh ge. bagi kayaknya juga mau kelas nah Bisa pere nambihan. lanjut atau cuma Wah, nyerepet. nah bahaya kamu tadi boleh itu bahaya kan mau cager-cager juga ada tukang dari Silakan. celaka Mapai. Mak, ayo teh mak. Ayo teh. Bosan, ayo bosan. Bosan, ayo bosan. Oh. Hiji deui mah sampurnakeun. Sampurnakeun. Sampurnakeun so. Mah hasil teh. Hah? Ente. Tuh. Asli yang gua. Ya garisan ya. Garisan ya. Ya, garisan. Ayo balik. Mak, geus bae tong maksakeun mak. Mana geus beas bareng sekamar-mana tong ngalurkeun duit ya kieu. Mak. Ulah channel Simkuring NSW Project di subscribe khususnya hampir untuk dikasihkan di nanti di Sunda. Ayo bintang silat lantai 2 bagi ayah dari Mario SPD Sarjana pencari duit. Insya Allah ayah didinya ibu kawai oke. Simkuring juga dapat betul betul kelepatan. Simkuring sabar kedatangan. Mana-mana aja Simkuring juga dapat punten. Amin.